Penting hees jeung jalema. Anak 5 hees jeung nu edan. Ayeuna lamun bapana rajin salat, ibuna tilok salat, berarti bapak-bapak ti penting hees jeung jalema. Ngeunah mah edan-edan ieu. Ayeuna lamun bapana tilok salat, ibuna tilok salat, anakna tilok salat, minantuna ge tilok salat, berarti eta keluarga-keluarga. Geus ayeuna lamun ditapos mulu dan tiap tahun dirayakeun, Rajaban tiap tahun dirayakeun, tapi aya keneh jamaah nu tilok salat, berarti ieu jamaah nu caramahna ge kira aku yang edan make sorban budak. Geus urang mani edan babarengan lah. Hadirin hadirat we edan rahimakumullah. Salat ulah ditinggalkeun insya. Ngeun salat butuh kana ilmu salat ayana di majelis ngaji. Bapak-bapak di dieu ngaji malam naon, Bu? Malam Minggu bapak-bapak mun ngaji aya sakieu aya. Ajan ngomong aya ge aing moal percaya ieu. Bapak-bapak ngaji paling jago tujuan eta ge diukna geus tos seragam. Anu geus deng-deng bae. Anu geus ngadupak kelas bae. Anu geus huluna ngugus bae ka jero samping. Makana pengajian mah teu di Cisoka teu di Tapos Haji Mulyadi nu rame ibu-ibu, bener, Bu? Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rahmat Allah, berkah Allah yang terkucur ke dunia. Barakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laila summa araja bihi ila sama'il ula. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairul mala alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Al-ayah walidzalika qala an-nabiyyu sallallahu as-salatu mi'rajul mu'minin. Wa qala ba'dul ulama wa asra bihi rabi minal hijri lailatan ilal masjidil aqsa li ru'yati hanani noleng nang ngeunaheun tah henteu ngeunaheun tah henteu aju kaharti tah henteu ini babatinga laju ibu-ibu hayang dibere nu kaharti hayang dibere nu kaharti hayang dengek cangkudu daun salada buah kadu kandal kulitna urang kudu kawin karangda Palurah Hairudin anu bageus rangda mah pinter goyangna. Lanjut sampai jam berapa?
terpercaya. Kuat sampai jam 1 kuat. Jam 2, jam 3. Terima kasih atas kebohongan Anda. Ulama mualila sani hima ibaratun anil awali, nambahan kiai anu pertama ai tambah mah tilok loba. Paling jago 3 jam setengah. Ngaji mah geus ulah kabel-kabel, nu penting mah malakatun rosiatun fi qalbi, singkat padat melekat, nu penting balik mawa. Ilmu manfaat iroh gagaros di semua pikiran anak. Tapi dipikir-pikir Pak Haji Mulyadi berkatnya penting, betul tidak? Kamu berkat ulama gacon bu, spesial dibungkus pakai kardus. Ngan hampura Pak Lurah Herudin ngomong-ngomong kardus, abdi punya pengalaman yang sangat menyakitkan. Awal ceramah 2006 diundang ceramah Karangkas, kebenaran naik motor. Beres ceramah diberi kardus ku panitia, neta panitia nalikena kurang kenceng. Majeuna kula balap di jalan raya aya gejelugan ngagejelug sekaligus, kardus ngancleng. Ranginang ngagarolong di jalan aspal. Puting-puting aing ngudagan ranginang. Aing kenceng ranginang kenceng. Diudag toka udan. Benang-benang pelebah lampu merah. Aing eureun ranginang eureun. Ranginang nata aturan amin. Ya Robbal. Alhamdulillah hadir urang di dieu wasilah Abah Haji Mulyadi sadayana. Para rekan-rekan grup Baraya. Mudah-mudahan kumpul orang, hadir orang, tanda bukti cinta orang ka Kangjeng Nabi orang, Kangjeng Nabi Muhammad. Amin ya Robbal. Amin ya Robbal. Hasil Isra Mi'raj salat 5 Dohor, Asar, Maghrib, Isya. Abdi rek nanya ke ibu-ibu, jawab yang jujur, jangan ada dusta di antara kita. Iya kira-kira di antara sholat nu 5 bu, mana nu panghulap-hulapna? Isa. Hah? Isa saruai kitu mah jeung aing yol. Dijawab ku kula, sholat nu panghulap-hulapna adalah sholat jeung subuh, jeung dohor, jeung asar, jeung maghrib. Eta hulap mah. Atau lain cek kurang Allah mengajelaskan dina Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salam wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Mantep ya son ya. Doakeun mudah-mudahan tukang son sing panjang umur. Urang mah geus pae nya nama duaan bae jeung bangkong. Padahal Abah Mulyadi nu paling capek mah tukang son. Capean keneh tukang son daripada kiai, bener teu? Kadang-kadang tukang son mah tipe-ting keneh geus datang, bener mangnya. Kudu manggulan ieu, manggulan itu. Pas acara kudu ngatur ngatur mixer supaya ulah ngahiung. Engke kan dikomplain ku jamaah, bener teu? Nu capek tukang, tapi kunaon kadang-kadang bayaran gede keneh kiai. Cek tukang son mah sirik cenah aing ka kiai, ai sirik mah tukeran mang. Mamang nu ceramah anu ngatur mic. Sesungguhnya sholat itu sangat berat dilaksanakannya, terkecuali oleh orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Yaitu orang yang yakin dalam hati tanpa bimbang, tanpa ragu bahwa dia akan mati, bahwa dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu. Makanya ketika kita ingin melihat kualitas dan kuantitas iman jelema, tingali dina salatna. Mun eta jelema salat ngarajin, tong boroning salat wajib, salat sunah ge dilaksanakeun, berarti eta jelema imanna kandel, betul. Tapi manakala lamun aya orang tapos ulah-ulah salat sunah, salat wajib ge bletang-bletong, berarti eta jelema imanna ipis lil ibarat kulit bawang. You understand? Nyaona yes doang siapa? Naon sebabna ibu bapak orang hidup di dunia kudu salat. Margi orang teh dibere akal sehat ku Gusti. Lamun orang teu boga akal teu wajib
salat senajan bentukna bentuk manusia, rupana rupa manusia, tapi lamun teu boga akal teu wajib salat. Contoh nu edan teu wajib salat. Geus lamun aya urang tapos awakna cager, daharna beuki, otakna cager, kari-kari teu salat berarti sarua jeung jalema. Lain aing nu ngomong. Ayeuna lamun ibuna rajin salat, bapana tilok salat, berarti ibu-ibu ti peuting hees jeung jalema. Anak 5 hees jeung nu edan. Ayeuna lamun bapana rajin salat, ibuna tilok salat, berarti bapak-bapak ti peuting hees jeung jalema. Ngeunah mah edan-edan ieu. Ayeuna lamun bapana tilok salat, ibuna tilok salat, anakna tilok salat, minantuna ge tilok salat, berarti eta keluarga. Geus ayeuna lamun ditapos mulu dan tiap tahun dirayakeun, Rajaban tiap tahun dirayakeun, tapi aya keneh jamaah nu tilok salat, berarti ieu jamaah. Nu caramahna ge kira aku nu edan make sorban budak. Geus urang mani nyadan babarengan lah. Hadirin hadirat nu edan rahimakumullah. Salat ulah ditinggalkeun ingsa. Ngeun salat butuh kana ilmu salat ayana di majelis ngaji. Bapak-bapak di dieu ngaji malam naon, Bu? Malam minggu bapak-bapak mau ngaji aya sakieu aya. Ngajan ngomong aya ge aing moal percaya ieu. Bapak-bapak ngaji paling jago tujuan eta ge diukna geus tos seragam. Anu geus dengdek bae. Anu geus ngadupak gelas bae. Anu geus huluna ngubus bae ka jero samping. Makana pengajian mah teu di Cisoka teu di Tapos Haji Mulyadi nu rame ibu-ibu, bener, Bu? Ibu-ibu mah lamun ngaji rame. Saking rame-ramena eta di jero majlis ngobrol kot 4 rombongan. Rombongan jelema beunghar ngomongkeun anting jeung geulang. Belah dieu yang ngomongkeun ngabesan. Belah dieu ngomongkeun tani, nini opatan ngobrolkeun panyakit. Cek nu hiji teh aing mah suku asa sakene lodong. Cek nu hiji teh aing mah hulu budak asa teu kabawa modar meureun. Laju cek nu torek, heh aing mah ceuli dengkak teu boga dedengean. Geus kitu hujan gludug beledak. Eta nu torek nyikut ka baturna. Euy sia mah ngaji batuk bae. Makana nu torek mah geus ulah dibawa ka Majlis Taklim Palura Herudin ribet. Nu torek mah bawa ka Palestina na perang jeung Israel. Bedil dak der dorge nu torek mah moal kadengeun maju. Nyaho modar we. Atuh nu torek mah ulah-ulah jelema kuntilanak bege nyerah. Kuntilanak jeung sieun nu torek tengah serak-serak sieun. Pengajian di akhir zaman nu rame ibu. Dan kadang-kadang hampura ibu-ibu lamun ngaji tilok ngadengkeun ustaz, tilok ngadengkeun kiai, culak tilek nyeleukeun bikang batu. Balik bedatang kai masalaki jadi sasaran. Lawang ditujahkeun. Meja ditajong, 2 asbak nguanceleng gelas pecah. Ditanya ku salakina, "Heh, mun. Atuh kunaon balik ngaji mamarahan?" Dijawab ku si Mumun, "Ari resin, kami ari resin." Atuh kunaon balik ngaji isin? Dewek mah moalnya. Atuh jeung kami ka ku Haji Mulyadi kita diuk di jero. Bu, di jero rombongan orang kaya kabeh, rombongan pamajikan bos kabeh. Hari itu naon sia hubunganna jeung bos? Jala bikang batur. Hari itu bikang batur maka beuheungna ge dicekek. Leungeunna ge dicangcang. Oh, berarti saya yang dicekek ka dia nyekek. Boga salaki ngartina korong. Cek salaki atuh kaing mocel heula. Nu koneng-koneng. Atuh kaing karuyuk heula. Nu teuas ka Udin nu teuas. Atuh kaing nyer batu kali heula. Boga salaki bodoh kongkorong koneng nu teuas 70 gram.
Makanya awewe mah palurah atau di Cisoka atau di Tapos identiknya dengan emas. Makanya orang Tapos mamang mun bikang muriang paranas tiris ulah dibawa ke puskesmas, ulah dibawa ke dokter mau cagur. Taeken kaluhur motor gusur ka toko emas kesangan harita kene. Cek salaki na aing duit di mana atuh sakitu atuh usaha ka salaki mah maling ke ngagarong ke. Makanya hampura selugu apapun kita seorang suami ketika sudah dikompori istri akan menjadi maling kelas berat, akan menjadi koruptor kelas kakap. Betul apa betul? Makanya ibu awewe mah ibaratnya cinggir letik tapi bahaya. Iya racun yang sangat mematikan ya. Orang mah lalaki gede ke jempol, lalaki orang Tapos awaknya ditembak ke turak, dikadek kebul. Buuk racuk, mata belok, kumis baplang, percis pasordeng warteg. Kubikang nama diterui, bener tuh? Bener tuh? Awewe mah cinggir, orang mah lalaki jempol, sweetken, cinggir jeung jempol, mana nu menang? Cinggir. Makanya bapak jangan macem-macem sama ibu-ibu. Ibu-ibu tenaga lemah, fisik boleh lemah, tapi hebatnya ibu-ibu bisa mengerjakan pekerjaan di satu tempat. Bener tuh, Bu? Salaki orang malamun macul baik. Lamun mager baik. Ye lo mang, ibu-ibu leungeun kenjang elek anak bari ngasuh. Katuhu ngagoreng lauk. Suku ngepel ngagoesan ubi. Sungut nyarocos nyarekanan salaki. Eta lamun geus marah ka salaki, salaki ditunjuk-tunjuk ti lawang harup datang ka lawang tukang. Salaki mundur manehna maju. Salaki geus ngajopak ditunjuk keneh bae. Berhubung tetangga disampuran ku kula, Assalamualaikum. Salam. Kak Ustad. Mang. Ieu mamang kadengena rumah tangga pasea bae. Mohon Kak Ustad. Bukan pamajikan teu ka beneran. Unggal poe ngajakna pasea be Kak Ustad. Lain ieu pasea unggal poe mang, unggal poe Kak Ustad. Pamajikan kula mah sapoe be teu pasea gering Kak Ustad. Bikang kula mah ulah-ulah jeung kula jeung kotok we jadi pasea. Ayeuna giran pamajikan tanya ku kula teh, mohon Pak Ustad. Ieu teteh kadengna rumah tangga pasea bae izin ka tetangga. Tetangga mah ditukang ngomongkeun teteh pasea mah unggal poe reuneuh unggal taun. Nu kamari ge can lunas ka puskesmas kok geus reuneuh deui bae. Naon ngomongna atuh pasea ge luhurna ieu teh hendep nama damai. Lain ieu teteh pasea jeung salaki unggal poe Ka Ustad. Bukan salaki mungkin kebal, mungkin teu jelas. Anak kuyak usaha teu beku. Ngilu jeung baturna jadi kenek ragang bae. Dagang cendol tabur bae. Bukan salah sampai tak dijual pakai modal ngawarung. Cukup hari ngawarungna bangkrut. Jasa laki kula mah asal anu meuli salah bae ngambalianana. Cek kabuk teh. Makanya ngaji ibu-ibu luar biasa, amin. Kamu nini ngaji paling rajin, datang panggulana balik pang timburina horeng kayasan di jero majlis. Nini kuari malam mendek ngaji dangdan setel habis. Sampai halis nabege digambar cak-cak. Nini make legging, make baju pink, buk di Buruman, lumpang ke perapatan Tapos, ditewak ke pemuda opatan nu mabok, diperkosa di Makoso. Eta nini diperkosa kuat jojoakan, cek nini nyeri diperkosa ku opatan. Nutilu nyekelan anu hiji ngagawean. Beres diperkosa nini lumpat laporan ka Imam Palurah Hairudin. Palurah tulungan aing kunaon mah aing diperkosa. Usaha mah pamuda opatan. Di mana? Tuh di Makoso. Juk wari pamudana mana mah di jero imah kosong sing kaloler anu ngelel bae. Anu mah mudah bae sumutna. Cek Palurah bahaya dak coba panggil RT panggil Jarot bawakeun ambulan. Taekeun pamuda kana ambulan dibawa ke rumah sakit umum masuk ruang IGD menang 5 menit dokterna keluar. Tanya ke Palurah Herudin, dok gimana keadaan pasien? Cek dokter untung Palurah cepet-cepet kesini, lambat sedikit jantungnya kebakar. Emang kenapa ini dok penyebabnya? Ini mah Palurah positif keracunan susu tahun 45.
Atuh susu ini dilawan jing. Bu, pepentilna geus mengkol. Aki-aki tengah penting dengan susu ini toka pagi orang mengkol ka jero kelek. Terus geus lah dornya. Hah? Lanjut. Makanya yuk Isra Mi'raj, salat jeung ngaji ulah ditinggalkeun. Anak didik karena pendidikan agama, pasantren. Supaya anak jadi anak anu bener. Ibu hayang boga anak pinter gampang. Sakolahkeun saluhur-luhurna S1, S2, S3, S4, datang ka ngalolotrok anak urang mabok S. Nu saja teh nyeun anak bener, makana dengekeun tapos. Ai bahan boga anak teh bener mah geus pre ulah nyieun anak bae. Ieu mah mentang-mentang nyieun anak ngeunah unggul puting tilok pre. Sakieu halodo musim hujan. Salah bikangna kuat nyerah, ampun Solihin aku udah loyo. Cek Solihin bagaimana atuh kokolor aku udah merosot man. Kokolor bedi urusan. Bu, anak mah sudah berloba cukup 15. Yang penting dididik karena pendidikan agama. Waukeun ka Allah, waukeun ka Rasulullah, pondasian ku iman jeung takwa. Silakan anak kita jadi pejabat, silakan anak kita jadi pengusaha, jadi dokter, jadi TNI, jadi polisi. Yang penting dididik karena pendidikan agama. Ibu boga anak 15, sukses kabeh, cicing di Jakarta, rek puasa balik ka lemburna, kompoi make motor NMAX. Datang ke imahna mersen ke bapana seorang sejuta 15 anak 15 kaurugan gegetas selobaran cek salakina teh jauh nyauk itu main ke dia nyen anak 30 yo dek lobaran boga duit 30 juta cek bigangna sorangan ngeunah barang aing oblan buat ngagibrik barang aing lebotin orokan ulah-ulah pakai naik motor, pakai lumpang ya sasada, prek. Anak mah teu kudu pinter, nu penting bener. Karena setiap bener geus pasti pin. Mudah-mudahan anak-anak urang sing dijadikeun anak anu soleh. Ya Rabbal, urang panjang umur kalau umur barokah. Doakeun guru-guru urang Abah Haji Mulyadi, Ketua GMP Abi Rizki, sareng para kiai-kiai guru kula nu sanes anu hadir di dieu. Mudah-mudahan sing dipanjangkeun umurna. Anggota GMB anu kurang sehat nya aya tah. Ibu Ucut, Ibu Anis doakeun sing sarehat, urang kabehan sing sarehat sadayana. Mudah-mudahan ieu lembur sing barokah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Berhubung kadang di waktu dohor, jadi kula masa kieu bae-nya ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.